Iya mah, saya sesungguhnya. Boleh ibu? Ya Cehera, ya Cehera, ya Cehera. Nah, sama ke kopi di mana kau kopi? Aku ingin kopi. Datanglah oh kopi. Kopi di mana kau kopi? Aku ingin kopi. Di mana kau kopi? Lebih baik air putih saja minuman kita daripada nunggu-nunggu kopi tak datang juga. Gaduh tante. Buka sasaran. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina. Tetapi hausnya dirinya saya canggel pasti lapar pasti, tapi di dia pahala agung insyaallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, Muhammadur Rasulullah. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, Muhammadur Rasulullah. La ilaha illallah, Qul malikul haqqul mubin, Muhammadur Rasulullah, sadiqul wa'dil amin. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, Muhammadur Rasulullah. Duhai jamaah semua, mari kita berkumpul menyanjung Nabi dan Rasul. Semoga doa terkabul. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, Muhammadur Rasulullah. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa mawala, amma ba'du. Faqala ta'ala bil Qur'anil Karim wa huwa asdaqul qa'ilin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.
Subhanalladzi asra bi 'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa ilal masjidil aqsa alladzi barakna haulahu linuriyahu min ayatina innahu huwas samiul basir. Faqala aidan bismillahirrahmanirrahim dzalikal kitabu la raiba fihi hudan lil muttaqin alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimunas salata wa mimma razaqnahum yunfiqun. Faqala aidan bismillahirrahmanirrahim la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasadid. Sadaqallahul adzim al-ayat. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam syahrul rajab syahrullah wa syahra sya'ban syahri wa syahra ramadan syahra ummati al-hadis. Dibayunan Sipuri kersana penata acara pengatur waktu anu kalintang bisa dipihun matur mudah-mudahan mantenan diberkahkan ku Gusti Allah Subhanahu wa taala amin. Bapak Ketua DKM Masjid Jami Darul Hikmah saribit sareng pengurus DKM na para ajengan, para kiai, para ustazah. Jazakallahu khair. Aduh, wonten yakin. Masya Allah. Raos aing ngaos di tempat bageut kieu. Engke urang lagu kene susu. Salajengna para ajengan, para kiai, para ustad, ustazah, guru-guru simkuring anu aya di kampung Parakan Salak ieu mugia sadayana mugi ditami-tami berkah ilmu ku Gusti Allah Subhanahu wa taala. Ibu-ibu jamaah kali ketua majelis taklimna saribit sadayana anu hapunten moal tiasa kesebatan hiji-hijina teu ngirangan rasa hormat rasa mahabbah simkuring ka sada jamaah mugia jamaah Isra Mi'raj sadayana mesing diberkahkeun ku Gusti Allah Subhanahu wa taala amin. Ya Allah ya Rabbal alamin. Puja urang sanggakeun ka Gusti Allah Azza wa Jalla saribit kali puji urang sanggakeun ka Gusti Allah nu Maha Suci. Tasyakur binikmah urang sanggakeun ka Gusti Allah nu Maha Ghafur. Ngalangkungan kudrah inayah izin di Gusti Allah. Alhamdulillah ejeu emak teteh sadaya dina dinten ieu urang bil khusus sadayana tiasa kumpul ngariung bongkok ngaronyok di ieu hablah dina raraga ngagung-ngagung peringatan di Isra dan sinaran di Mi'raj bina baginda Rasulullah sallallahu alaihi anu mudah-mudahan sadayana jamaah bono tebih anu caket nu boga duit nu teu boga duit nu boga hutang nu teu boga hutang gaduh hutang didoakeun sing enggal lunas amin amin apa tadi nu ngakur didoakeun sadaya jamaah mugia kuwi di tempat ngesing murudul dosa diijabah doana ditebihkeun tina balahina soleh-soleha turunanana dilobakeun milik rizkina dilancarkeun sagala usahana mun mugia kanggo ibu-ibu nu gaduh caroge mugia mesik dilungsuran caroge anu soleh anu mere duit gede anu leuwih patunggal penting ayo bener amin wae. Nah cenah Ustaz bisa gitu cenah ngilu pengajian lamun geus ngahadiran pengajian terus cenah teh dihapuran Ustaz bisa diijabah doa bisa sebab anu ngahalangan doa nyatana dosa anu ngaijabah doa eta kahalang dosa anu ngakibatkeun penyakit hati dosa
mengakibatkan miskin dosa. Tadi terus diulingan tuh kurang mapan kurang-kurangnya ya tapi itu hirupna. Tapi kumaha deui Ustaz papan kecil titis kitu bakat teh mun ningali batur loba sok hayang loba duit akur teh ada wini sanuat kusi orang dia mah mun batur loba duit amung hayang miskin we. Jadi hayang seer acis akur, hayang seer mobil, hayang buka ibatika, hayang buka budak soleh, berarti akur sarua. Nganu jadi masalah teh urang mah mun hirup teu sesuai jeung kaayaan. Lolobana di antawis urang mah biar tekor asal kesokon. Betul tidak? Terus jamaah rahimakumullah. Tadi angkat Abu Sabar berarti. Abu Sabar ha? Masya Allah. Maaf berat ya tadi. Niat saum teu. Teu deui. Kuabat kos ka karaoke. Teu deui. Masya Allah kapalan ge loba. Oh dibeulkeun teh ieu sae nama kitu. Giring Rajaban ka Masjid Darul Hikmah komo aya naon rek sarapan teh Ustaz Kasep di Pamulya. Nah, pakai seri aja kalau makna masalah buat gua. Jamaah rahimakumullah. Bisa tidak tolak ilmu mengakibatkan diampuni dosa? Bisa. Man kharaja fi talabil ilmi fa huwa fi sabilillah. Jelema anu bijil ti imahna kamu tolak ilmu keur ngalaksanakeun jihad fisabilillah maka cenah euceuk kakarak nyiapkeun kurudung. Euceuk mah tadi neangan kurudung heula pasti terus neangan heula eta aju gamis mana janjian jeung si Ona baju teh kudu hejo aya kitu aya kan geuning jamaah ayeuna mah hebat disiburing di dieu mah ada bajana baelan kaciri teh boga modal. Jadi rumah ujo, alhamdulillah jamaah simkuring, alhamdulillah. Kumaha guruna we, guruna sok koneng gejo, ngan aing mah meuli. Nah, nu jadi masalah itu mah ngaju. Urang kakarek nyiapkeun kerudung aja karek nyiapkeun kerudung, di bulu. Kerudung, gamis, senap, beres di kerudung, pokok ini perbalik ini kakek mah lipan heula. Beres dilipat cantik ka buntu balik teh ka kamar mandi ribut awe ge bareng gaji eta teh gaji komo rek kondangan terus aja aja liwat kena kredit gaji liwat kena kredit kondangan tas kudu ngagampleng kondangan eta gelang nu asli pake imitasi pake dan sesalaman jeung panganten teh hajat ayat kira ayat kira ayat kemudian amir orang mana ya tadi jamaah rahimakumullah kakarak riweuh neangan kurudung cenah jeung neangan gamis geus ngurudul dosa gandak kudu daek kan daek ngaji ngan disimpuli mah di ditu lamun raja jeung budak kamari nyampe 1000 tapi hari majelis taklim tara paling 100 di mana eta junjungan ada di hari hidup di makam apa kumaha teh nyaho dalam araya mah rutinan pagi kudu nama rutinan 1000 nu hadir aja 1000 kadang simkuring nyiapkeun gesek teh kieu kabel simikeun emang kana sebut bebek kita aing ka pamajikan teh kudu musrah baginda Rasul ke Siti Aisyah ya Umair ya istriku yang pipinya kemerah-merahan gelis dan jaga pantas kusala kita gitu-gitu ya Umair ya istriku yang pipinya kokorat unggul aduh ampura akibat tanur ya thank you jamaah rahimakumullah karak riweuh neangan kurudung gamis geus ngurudul dosa kan
biasa kan jamaah di Simkuring mah geus nurutkeun di kurungan deui. Naon di kurungan deui teh? Arek ilit ngaji teu bebeja ka salaki. Rumah sawe asa panggedasa jadi awewe. Nah, apa nana tuh si Abbas mah pagawean ge kudu bangunan. Jadi hormati ieu cara ge. Arek ilit kulujur wae ilit kata awewe tukang ngajar gitu. Anda kamu mau disebut jadi jamaah kurang ngajar, kami izin ngajina, izin heula kaca roge nyuwunkeun izin kaca. Anu sama ku caroge teh hayu mama dijajabkeun kuat, bari selawatan, hadir. Kan moal aya gitu. Ari Ustaz sok itu tara nganterkeun pamajikan ka kita. Heuh pacet uing ge moal. Jadi era ku jamaah bisa bajabkeun sosbir. Ngan minimal dia aja arek berangkat. Assalamualaikum Bapak Umi arek angkat heula, Teteh arek angkat heula, Mama arek angkat heula. Tuh kopi di ditu hapunten dari pantinjukeun da bapana pan tadi teuing umpami ditinjukeun di Siti Ismanten. Tuh pilih bade map endogna di ditu ieu sajarina utang urang sia. Aduh, Masya Allah, Jawa rahimahullah. Nggak sebebeja teh kumaha anun, aja anun. Celepok, anuna atau panun make eta aja, make naon, make kerudung, atau gitu tuh. Celepok, lamun eta atau kanatakan gitu. Doakeun mama tolak ilmu sing hasil. Terus bari tolak ilmu dari nyimpan kawan meuli relaksa lain di kapun eta karpet masjid teh nyocok cangkang permen. Ieu mah di Simkuring di ditu nganta kamu beres majelis taklim malah naon poe Jumaah isu beurang karek Jumatan libur eta marbot masjid bersihan cangkang permen. Di dieu mah ulah mungkin di dieu mah ya. Beres dirinya kumaha beres izin kaca roge teh langsung angkat ka pangaosan insyaallah nyeplos kharaja fi talabil ilmi bahwa bisa dibilang ngan inget deui pas kuing tolak ilmu ustadna teh merangkeun teh aki-aki di Simkuring aya ustad aki-aki pan malun aki-aki wassalamualaikum moanyo ece balik ngaji ngomong ke ustad Ustaz dia mah yang ngaji teh aing mah mimilah dina montong geus ngurung dosa di pulungan deui salamet orang dia sok ngomong ke ustaz tara ning serius sedih heuh aduh aing mah ngucan riwa ieu tara beres cenah ngaos aja uwi ka bumi teh niatan bismillah di masjid rempong kana panto imah dah ulah menggol ka ditu menggol ka dieu menggol ka ditu ngarumpi di dieu ngarumpi di ditu atuh nu dipurakeunana dosa 30 nu dipulunganana 60 yang keuteuh we ngaji mah ngaji kalakuan teu loba aya kitu aya ngaji terus nasihat terus da cedese ngaji terus kasalaki wah ngelawan terus ayo gitu aja ngaji terus urung sapotong dipakena keur ngaji dipake balik ka imam coplok ayo gitu aja orang mana oh iya buat tanggi sih goreng itu kadang sok kami asem wajib buat kamar imam buka kan kali ibu kali kok selama irama di dirinya dan eta ban ibu isin kusim kuring mulai lupa ayam naon eta teh para tim moe asup ka naon sudah sapaya tina awi leutik teh dan eta main kana buuk ti kagak gatung oh Gusti ampun ku akibat naon awal-awal ngaji geus dipamagan tugas awewe teh ka hiji salat fardu 5 waktu kadua na puasa Ramadan katilu na ngajaga aurat kaopakan taat ka caroge siap jeung siap takdir Allah Akbar pantahin kita takdir pas dari balik nyekel kitab ieu di lerep teh buset pake lekon gol kieu eta mah Allah Akbar
ieu mah ulah kitu. Pan ustad habodah. Ya, sakadeudan tara ngaos ieu. Wih kabumi jadi nuakan cokokun pertama naon? Terus ganti digantina kudas atau kulek jeung calana pon bari jeung bitisna bebudu ih amit-amit geus juga ageun Pak Ustaz boleh tidak panamun hareudang hayang muka baju hareudang teh hareudang panas terus saya beri sekarang bobal kami menang tegaknya aja abus ke kamar setelkan kipas angin aja buka batu buka kuteng buka cicai cek pun guru lamun maneh ngaji ulah coba-coba cek pun guru ulah coba-coba nyebut utang jeung cangcut sahur saha pun guru si kuring nyongkokkeun si kuring mah tadi kita nyebut utang teh lamun ece balik gaji hareudang cokok ke kuteng ngasih kreatif besi aya budak leutik atawa incu ece ngangguan pan magareun ece teh geus balik teh ya lain dah besi ngandung penyakit terbuku coplokkeun KBK dekat di kamar meh heuk wae anu teu meurang teh naon beres ngaji cucu nongkrong hareupeun imah baru perenyum ngudu jadi Allahu Akbar jamaah rahimakumullah Allahumma shalli wa sallim wa barik dina dinten ieu urang kumpul ngaliung di ieu tempat aya sanes kanu ngaliah peringatana Isra Mi'raj baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baginda Rasul urang teh makhluk nupang agung-agung aja. Nupang hebat-hebat. Tapi dina mangsa harita baginda Rasul diuji ku Gusti Allah. Diuji naon cenah pupus bojona, pupus pamana anu berjuang ngabantos baginda Rasul dina perjuangan nanjeukeun agama Islam. Bojona baginda Rasul teh Sayyidatina Khadijah radhiyallahu anha eta mah cenah bener-bener berjuang keur nikah jeung baginda Rasul teh yuswana 40 tahun. Tapi inget ulah kieu jeung teh arek neangan we bujangan borondong da Siti Khadijah oke menangkeun borondong ngenteu orang dia Siti Khadijah mah awewe pangbeungharna di kota Mekah sakali deui Siti Khadijah mah istri pangbeungharna di kota Mekah ontana ge ribuan hartana ge teu kahitung kabayangkeun tuh ku ece lamun awewe beunghar dandanganna glowing moal aya anu rorobeheun dina pipi moal bersih ngantak cenah geulisna kawati-wati eta Siti Khadijah sehingga seueur saudagar-saudagar Quraisy anu ngalamar ka Siti Khadijah tapi teu ditampi menikah jeung baginda Rasul awewe nu beunghar na kacida nikah jeung baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam saarit eta harta anu sakitu seueurna sabadana nikah sareng baginda Rasul ketika pupusna Sayyidatina Khadijah eta harta teh ieu kanu gambaran dari ibu besi sedetik-sedetik minta baju ka salakina sedetik-sedetik minta kerudung ka salakina Siti Khadijah mah memeh pupus teh ngangge acungna tambalan 17 bisi engke aja dihisab di payungan Gusti Allah dihadapkeun jeung Siti Khadijah anu hartana loba seet diangge perjuangan Islam ari teu mah lain teu boga harta tapi baju numpuk teu kapake di lamari teh ngajajah tas ngajajah ieu mah di ditu disimpuri antak simpuri lamun bojo dalam menarik kita penta perhatikan beda namun dari kuda penta menyebutnya bapak
terus mulai kita pertama budak kita gelap orang teh tadi kan segitu teh katanya sayang si kuring mulai kesebut sayang agak selalu gak sayang aja aja naon dari baju gitu kayak candok buat ya jadi bapak kan mama beli sih yang apa cek sahak dangdang di imam mana pakai dasar kene orang dia pun boga baju pak alusna sok dipakai hareupeun salaki atau dipakai undangan bener kalau lupa mun reka basal pangecong beureum koneng buntut bersihan menjerok di imam kelek leungai ke sakti ya ambil Gusti aya gitu aya Siti Khadijah mah cenah eta sampai pas arek pupusna baginda Rasul teh cenah dongkap terus cenah baginda Rasul teh pas Sayyidatina Khadijah teh daman dilakun ku baginda Rasul salajengna cenah baginda Rasul ningali ka Sayyidatina Khadijah saparantos kitu tukira baginda Rasul anu boboh dina lahunan Sayyidatina Khadijah gantian leujeun sok sirirabeun jeung koleksi kira-kira karunya meureun itu jablay hungkul naon jablay Gusti aduh aja anjing salah kita ulahan tapara lamun salaki euceut diisi ka kebok salah kita lempeng teu harmonis-harmonisna euceut uin di pangosan assalamualaikum ngajawab teh lawan waalaikumsalam teh wakuluna cium tiap kali sekali nyium 70 dosa 3 kali nyium 210 dosa muludut tina awak aja asal nyium salakina kalian ikhlas karena coba-coba deh Ustaz salaki aing ge sok maju wae tarang lagi begitu serat saya pernah ke Mekah aja anu teh acan mudah-mudahan sing ka Mekah sadayana anu atos aya nungtos ke Mekah aja lamun ka Mekah cita-cita jamaah haji jeung umroh naon cing hayang nyium naon hajar aswad hajar teh naon batu aswad teh atuh saya jauh-jauh ka Mekah di imah ke tarang salat di sia gitu anggap eta teh hajar pan sarua nyium hajar aswad ame muludut dos nyium tarang salat ge muludut dos hajar aswad mah 35 juta nyium salat mah malah dibere duit beres dirinya kumaha aja Sayyidatina Khadijah mah cenah beres tadi dilahun ku Kanjeng Rasul terus ngalahun ka baginda Rasul Siti Khadijah teh kalawan cenah nyaksakan di sacana celana murah baginda Rasul keur bebeureuman hayang teh kaget langsung cenah Khadijah wahai istriku kenapa engkau menangis apakah engkau tidak ridho bersuamikan aku cek Siti Khadijah naon jawabanana ari rezeki osok jadi yakin si kuring pernah jadi teu nulus Nabi jadi gara-gara salaki yakin pernahnya man pernah gara-gara tadi belikan baju gara-gara disentak gara-gara dicamarukan gara-gara salaki na musik wae gara-gara macam-macam gara-gara Sayyidatina Khadijah naon nangis teh ditaruh ku bagian Rasul kunaon sieun pas engke cenah abdi ngantunkeun rek saha anu ngantuan deui baginda merjuangkeun syiar Islam sehingga pesan amanat cenah abdi ka baginda bila mana baginda arek syiar Islam nyeberangan cai atau lautan pete kurang gede kayu jangan jambatan gali we cenah makam abdi engke tulang kajian jambatan supaya baginda biasa syiar ilmu ayat mu'alawin model gitu ayatnya salatina jadi ustad jawab dulu tunggu kurusun covid maka kamari tahlil paling panggilan tahlil dalam mautnya covid tapi pan tahlil lagi rada melang tahlil itu berjamaah kamari mah kadang kuipe pakai masker ayah jero pikir dari tahlilan karunya di tahlilan siun ke pemerintah kepon ke bodong-bodongnya
Zaman aya nu jadi ustaz Gusti, pas tajaban lewat, mudah lewat, ujung di mah beas geus beas. Pamajikan bulan Rajab dah gumelis saben. Bulan mulut gumelis sabennya aneh pamajikan ustaz mah. Datang Rajab mulut montok. Ya, Rajab mulut begang deui. Eta teh pengaruh tina besek. Sayyidatina Khadijah mah cenah sanes kitu. Tikakeun melangeun hartana tos sehet dipake berjuang sampai anjeunna keur teu damang sieun maot eueuh ngabantuan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam syiar. Lamun heuceun zaman ayeuna tos kitu, Bapak wayahna Bapak salat maghrib. Lamun Bapak teu kuat tiga nunggu dituyun ku sakiran cenah eta wajib da salat berjamaah jeung lalaki. Nu lolong wae wajib berjamaah ka masjid komodi anu teu lolong. Anu gering wae aya gering tibang gering biasa wajib berjamaah ka masjid komodi anu cageut. Jelema ayeuna kumaha bang lalaki teh? Kahalangan tulohor, sibuk gawe, asar, balik gawe, maghrib capek gara-gara gawe, isya sare suka gawe, subuh molor kene. Terus lewat jeung lewat ngantak cenah engke heueuh hampura ieu hampuran kasebut diri engke dipayeukeun jeung Sayyidatina Khadijah teh ayeuna taki-taki ulah misalna bae acuh ulah misalna bae tas pasti bakal dihisabkeun ku Gusti Allah. Hei kokom aya teh kokom di mana? Tuh, hampura cek kok. Hampura we, Pak. Hampura nya teh omnya. Mudah-mudahan cek kok banyak yuswa. Sing menang salaki kaset. Amin. Geus kieu salaki teh? Montos. Dandanan supaya kaset. Hei kokom jeung Gusti Allah. Anjeun ka dieu, baju anjeun boga sabaraha hiji gamis? 20 Gusti. Tas maneh boga sabaraha hiji? 10 Gusti. Gelar maneh boga sabaraha hiji? 3 Gusti ngan sareng sakraman tilu. Cincin 2 Gusti nu hiji mah eta mah cenah pamulan. Pamulan naon pernah diinjeum cenah ku si atas. Cincin kawin diinjeum. Dipulang deui. Panggil Sayyidatina Khadijah, kokom dipanggil, cek Gusti Allah. Anjeun sedekah sakumaha dina agama. Oh sok Gusti, di mana? Di Masjid Darul Hikmah. Darul? Sabaraha kokom? 2.000. Ikhlas Assalamualaikum. Ikhlas Gusti. Harus deui dari Sayyidatina Khadijah sabaraha sedekah sadayana hartana disedekahkeun di jalan agama. Ngadak simkuring dina Isra Mi'raj teh dina perjalanan Isra baginda Rasul di Masjidil Nabawi ka Masjidil Haram. Subhanalladzi asra bi 'abdihi lailan minal Masjidil Haram ila Masjidil Aqsa barakna haula linuriyahu min ayatin. Jadi dina hiji penting diberangkatkeun ka Nabi abdihi kalayan hambana Gusti Allah saha Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi di Masjid Nabawi ke Masjid Haram eta ngaliwatan sababaraha tempat anu kahiji dulung surat di mana di Thayyibah anu ayeuna disebut Madinatul Munawwarah. Ungjil fasali ya Rasulullah cek malaikat Jibril turun salat sunat 2 rakaat naik deui salat nu kadua di mana di negeri Madyan. Turun salat di mana di Gunung Tursina. Naik deui kana ontak turun deui di mana nu kaopat di Baitul Lahmi. Naik deui kana eta buruk terus deui cenah turun di tempat nu kalima di mana di Masjidil Aqsa. Dina perjalanan Isra ieu aya hiji kajadian anu ditinggali ku baginda Rasul. Aya golongan awewe jeung lalaki nu diabring-abring lir ibarat kebo. Saur baginda Rasul lir ibarat kebo diabring-abring teu make baju. Aya bos make baju tah? Apa? Lempangna kos kebo. Berarti mun awewe kabayakeun ya. Monayot teh geureunan. Masyaallah. Ditaruh cek baginda Rasul wahai Jibril eta golongan saha eta teh umat anjeun wahai Rasulullah. Umat kami Jibril, umat anjeun nangis baginda Rasul. Kunaon kasalahan teh ya Jibril cenah eta golongan umat kami teh?
eta umat anjeun anu boga harta di alam dunia loba kene dipake ulin tibatan dipake ibadah. Melangnya hariwang. Ngata kieu jujur sim kuring ayeuna boga calana dan paranti kondangan jeung ulin ngan dua sini. Moal jaya kan. Duit mah sim kuring boga lah. Calana ngan boga dua sini. Kupul bojona dibawakan Pak kondangan ke calana eta tadi teu bae. Didinya pulang melihat baju surakokeun meuli hiji surakokeun hiji meuli hiji surakokeun hiji meuli hiji surakokeun hiji jadi mun boga jumlah 5 tetep 5 ulah tinggal numpuk di lamari teh siga grosir baju. Ingat ya, nanti akan dihisap oleh bajunya sendiri. Gusti abdi teh dibeli menanganyut can lunas 5.000 deui pohon masih dipasangkeun we di dalam lemari abdi teh dipake ibadah henteu ngan dipake teh kaundangan dipake ngaji mah bakal terjadi sebab golongan umat komandan ieu cenah aya golongan umat anu ditakolan sirahna ngajerit-jerit ini ditakol sirahna ngajerit-jerit ini golongan umat anu berat ngangkatkeun pandangan jangan ngalaksanakeun takbiratul ada jerit-jeritnya. Namun di masjid Allahu Akbar langsung kajaman langsung sholat beres adzan rese sholat sunat qobliyah duhur beres qobliyah duhur langsung sholat duhur langsung wiridan ba'da duhur langsung sholat ba'da duhur ulah ieu mah keun adzan teh suke we geus kalewat setengah jam kepot sholat pohon lagi Allahu Akbar geus sholat teh engke teh jam 4 teh janjian geus markona kali ieu ai urang ge moal naon cubi-cubina aya keneh teh nya lokasina aya teh cengitna aya wah ribut geus sholat teh pikiran kalibet Allahu Akbar uluh buaya budak teh suka kudu dibayar saanu ai salaki gajihanna karena saanu ingat sholat karena gajihan salah tingkat kunci nu leungit ingat nanti kadang-kadang ke akur teh mantap dina Al-Qur'an a'udzu billahi minasyaitonir rajim ara'aital ladzi yukadzibu bid-din fadzalikal ladzi yad'ul yatim wa la yahuddu 'ala tu'amil miskin fawailul lil musallin alladzina hum an shalatihim sahun cilaka jan jalma-jalma anu sok salat nyata anu ngalalaikeun dina salat lu kumaha sih lalaikeun salat teh hiji dina fikih mah bajuna kudu bebas dina najis dina hadas pada jeulah eta baju ngantak mun bisa parek salat teh baju mah coblokkeun kabeh ganti pungkeunna khusus parane salat ya ulah tika katempelan beres kondangan terus salat teuing dibuka teh foto sahun terus bersih awak bersih baju bersih tempat urang hati-hati dina niatna usolli fardhu dhuhri arba'a raka'atin mustaqbilan qiblat di hadapan lillahi Allah sejak abdi salat duhur 4 rakaat ngadap kiblat fardu karena Allah Ta'ala bar Allah Maha Esa ini penting dia tuh ieu panangan tilu nu dua di handap hiji di luhur anu dua tekenkeun dina ieu tinggal ulah sangeunana salat Allah Akbar kunaon kudu ditekenkeun awewe sebab apa penyakit wanita itu ada di dalam ngangkat sholat mayit lagi lalaki mah malah mastaka berarti mikir lalaki pikiran yang manduin, pikiran yang nyokolkan budak, pikiran marabat pemajikan, pikiran segala sholat lagi disunahkan lalaki mah dina korban mastaka namun sholat mayit lamun istri imam teh disunahkan dina korban
atuan kunaon dina ieu sebab awewe mah tadi teh cek neng salsa batur meuli anu rang batur meuli anu rang sok ditahan geus teh ngantak cenah omat ece lamun ece ulin ka imah tetangga ka imah batur ece beureum jeung kudu torek ulah loba tempat empok jeung ulah loba dengadeng balik imah batur teh langsung ngagosip ieu tadi mah ece teh sudah teh efek teh dikenakan diri mu teh pasea kalau urusan nguruskeun pasea batur jaksa lain polisi lain aya nu barang beli eta si eta teh usaha itu kata bono da aya we di imah tapi meuli motor sugan kaduknya teh usaha penipuan batur sugan deui suganya eta nu yuo teh ada beut urang pernah leungit teh riweuh ngomongkeun Pak hendak senawe ditekan bari ditekan kumaha sasanu ka Gusti Allah Allahu akbar kabira wal sok sasangan da aya rajaban mah urang memperingati Isra Mi'raj naon memperingati sok coba Allahu akbar kabira sasangan terus Inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin lillahi rabbil alamin Inna salati sa'nya salat abdi ibadah abdi hirup abdi maut abdi pasrahkeun kumaha Gusti Gustina sadaya alam ngantar cenah kantos menaskeun Ustaz beujeuh hayang lancar usaha nyuhunkeun cai mau apa karek pas video film. Assalamualaikum Waalaikumsalam mana yang buatan jamaah kudu ikhlas jadi Ustaz segitu rek kudu ikhlas aja kecil nomor amat kudu ikhlas berbaik menamu kayak gimana mau apa dari terakhir nah ada iya biasanya balik ke sesalaman setelah ada asrak ya sampai Allah aja dengeran kudu beres kayak kenalan aja iya cina usaha yang mati bisa tapi kadang-kadang mau bisa doa anak kenal kan jika ada pinjam nama kepada macam doa Bismillah Gini paling kita ibu-ibu buka Allah nanti kuih sesalaman rendas kayak 24 ribu kudu nama kuingnya kia mulai dengan blok dan bios yang modal kecil usaha emang akhirnya hampir kayak aja mata ya sih nggak tulang mungkin 25.000 sampai budaya modelnya soalnya karena jadi usaha mana usaha nanti capek kita lalu gerak kayak mau ucap ke dendenya nyok bela benghar di mana buaya cukup benghar sudah nasib aja yuk ngobrol tuh sih kuring di orang ngaji karepok ayo didapat cek murid oh mas ya gua ayo mau ada murid dan usia ngaji pernah ngomong ke nominal harga mana lamun ayat nomawat saya nyoba duit di nomawat mau malah gusti namun semua pun mau mungkin merek duit merek duit mah keluarga karena disanggupan siap guru tidak pikir mamaya pada kalian pokoknya saya ingat di mana ayam disunatan ulah dari duit tidak disunatan mau di imam bapak nak jika Depok kiai sabaraha berapa wah udah aja kita ngaji aja yang ngobrol-ngobrolkan uang kata guru saya batal ilmunya barokah ilmunya kalau ngobrolkan uang terlebih dahulu ya udah ngaji eta dek harita lamun menyebutkan 2 juta atau 3 juta tadinya jadi ustaz jadi kiai jadi ustaz jamaah ulang ngomong-ngomong perkara datang tadi itu teh ibu sabaraha ayah pengusaha bengkel rumah ngus menang bati gede merek duit 17 juta
tapi lain amplop ngaji. Sim kuring beres ngaji 2 jam ngaji teh. Kunaon pakai lila di dia lila apa moal di dia mah sajam we. Itu berkata po jamaah ini gula malah. Wah. Beres teh dia. Lucu merek ini Ustaz. Ini saya dapat rezeki buat Ustaz. Dibuka di 17. Coba lamun hari main dengan harga yakin Gusti Allah dipatok lamun nyebutin 500.000 500.000 dibikin. Nah, simpuling naon sekabaten jadi banyak sering. Ustaz, kamu gimana pilih? Ieu aing mariskin ieu nya kamunya. Dewek lamun dicopot ya Allah enak Gusti Allah ya. Wah, Ustaz ya tahu. Nah, jangan main musola, jangan main sejamin sering gitu. Lain berarti aku turunan misalnya ustaz kamu misalkan memanggil dan jelma itu gratis kan belum perlu memanggil nggak benar kesebenarnya karena dia copot jamaah apa itu inna sholati sajanya sholat abdi di waktu sholat terus wa nusuki ibadah abdi wa mahyaya hirup abdi wa mamati jengok hadir lillah Bismillahirrahmanirrahim wa bil qadari khairi wa syarri minallahi ta'ala ngantungkeun kabeh dina sagala kaayaan ka Gusti Allah Subhanahu wa taala ngantak sok dulu lamun sia aya loba rezeki salat lamun aya alus milik salat lamun aya budak soleh salat lamun aya urusan lancar salat lamun aya bisnis lancar salat aya dagang laku salat dan jejak kadukun hayang laku warung gigi kadukun menyang disebut sholat cukup ya sholat, perbaiki sholat apa yang harus diperbaiki? Duhur kita, asar kita, maghrib kita, isya kita dengan subuh kita. Perhatikan qoblah dan badah ya kecuali isya, asar, badah, subuh, badah beres didinya upami bade dulu tak dijajah kubro sekalian dayana sim kuringan tipun guru ijazah tiap beres sholat maghrib langsung beres wiridan teh ngaden sholat sunat pada maghrib teh kayak ngobrol sama sahabat sholat sunat pada maghrib beres sholat sunat pada maghrib sholat sunat tobat 2 rakaat usolli sunatan tobat rakaatain lillahi ta'ala beres sholat sunat tobat langsung sholat sunat hajat 2 rakaat tidinya maca langsung istighfar terwihan bacakan doa Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Alhamdulillah nu kaos kusim kuring je jaga we tahajud hajat tobat duha leuceun rek dagang naon pasti laku leuceun rek tani kumaha wae pasti subur tani nah Gusti Allah anu ngajadikeun tani subur.